Assalamualaikum Wilujeng Enying. Tak ieu cuaca ayeuna ngaririnci geunaheun lamun dianggo boboan. Kumargi di bumi abdi teu aya nu ngarencangan. Abi hungkul sareng anak-anak teu tiasa bobo enying-enying mah kudu gura-giru beberes. Tak ieu anak-anak abi nuju barobo keneh. Maklum, ieu barantakan ulah anak aku yang besar. Eta nyimpen mainanana di mana wae, namina ge murang kalih nya. Ieu tilas acuk sakola, tilas nanaon di mana wae. Lajeng ieu abdi muka-muka heula gordeng. Kumargi barudakna nuju barobo keneh. Abdi ngaberesan heula saalit-aliteun, saacan gugah. Tingalibun. Tah ieu mah kumargi henteu dicalikan wengi ayeuna jadi masih keneh beres kitu. Teu perlu lah nya ieu mah teu perlu diberesan. Ieu oge bekas cucian anu kamari acan garing-garing da hujan wae geuningan kieu di lemur teh di dinya sami teu Bun. Jeung komo ningal ka dapur ieu meuni berantakan soalna wengi abdi teu kiat beberes. Hayu urang ka warung, urang balanja. Cekap lah nya 100 oge. Masih keneh aya angsulan da mung ukur bade balanja kangge sarapan ieu. Ieu suasana di abi pami enying-enying. Alhamdulillah adem. Tapi ieu jalana masih keneh kieu. Masih loba keneh anu arawon. Kumargi ka dieu mah jalana sok aya mobil arageung anu ngakutan kayu. Tah ieu abi atos ka warung. Caket sih ti bumi mah ukur sabaraha lengkah lah nya. Jadi lamun bade meser nanaon teh abi mah sok nyicil. Kumargi sok naonnya harilap gitu, naon nu bade dipeser. Jadi sakalian-sakalian we. Tah ieu abi atos balanjana sakieueun we lah nya. Tuh masih keneh aya pulangan angsulan seueur keneh. Sakitu wae we nya videona keun enying deui ku abi di video nuju beberesna mah. Kumargi ayeuna abdi rusuh birih murang kalih barangun. Da geuningan gaduh murang kalih alit mah komo ieu mah si bayi mah rarepot kitu.